Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasukri parwargi komandan ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dinten ayeuna simkuring baris neraskeun hanca nu kamarikat tunda dina jajar carita Sunda si emen Jawara Gagah dina bagian anu ka-53. Mangsa alam harita beke peuting bae di buruan warungna Makmar harita aya anu keragot tarung nyatana si emen jeung Aki Uwag katut si Karman. Dua lawan hiji harita lantaran si Karman maju mantuan ka Aki Uwag. Rakatak Aki Uwag harita ngagunakeun jurus pinunjulna dua leungeunna harita katompo hurung. Tiga ruhak we dina pada hurung na teh semu berem. Si emen bisa ngarti buru-buru si emen hari tengah gunakan ilmuna. Nyatana jurus geni sakti jeung banyu sakti dina lantaran anu lebih penjul. Lantaran mun teu kitu mah geus pasti we Aki Uwag anu bakal unggul. Numatak si emen dina waktu harita ningkatkeun daya gedor jeung ningkatkeun kacepatan gerakanana. Dada serangan dewek sia emen. Iya, bodoh sia. Sabrut. Harita Aki Uwag menikeun ka nyawuk nyebrut. Leungeun katuhna harita ngeblesur harita kana dadana si emen. Si emen dina waktu harita panasaran hayang ngaduan ku peureup leungeun katuhna. Bantrokan dua kakuatan harita geus teu bisa disingkahan deui. Hiu keruk das jarik-jarik wadana harita ngajarik-jarik mundur ka tukang dua lengkah. Aki Uwag mundur ka tukang dua lengkah, si emen oge harita mundur dua lengkah. Seak deui Aki Uwag harita narajang sawuk yuk urupna harita ngablesur kana gadona si emen harita mundur dua lengkah keblos harita tegeuna sawuk yuk harita leungeun kencan ngablesur kana dada si emen. Dina waktu harita si emen ngapendung ulengan kencana anu ngandung hawa tiis. Hiu keduk das corocos harita kadenge meningkeun ka nyorocos lantaran jika anu deleob wae panas harita bantrok jeung tiis. Tapi anu duaan teh harita teu mirasayakeun eta sora nyerecesna dua leungeun anu bantrok. Terus harita Aki Uwag nyusul tapus siut hiu kiu kuku. Ayeuna mah dibantuan ku sukuna harita sokyuk sukuna harita nyelebarkan dadana si emen kedugas ditakis deui bae. Anu tarung beki lila teh beki rongkah ngan ayeuna mah si Karman cicing temantuan kana panarajangna Aki Uwag sok bisi we cen Aki Uwag teh kagokeun ku dirina. Galuh Parmadi harita anu keur sare tibra ngadenge aya anu sora cingkerdugna bantrokan dua kekuatan. Kadang-kadang mah aya anu ngegrowok handaruan korejat Galuh Parmadi harita hudang. Sedangkan si mata tiga mah harita kerkeran we sare. Panyakit si mata tiga lamun geus sare we manehanana mah hese pikeun hudang. Gitu cigana teh geus kabiasaan ti bareto mula. Tumatak dina waktu harita si mata tiga mah kerkeran sare nyegrek. Hudang-hudang sok sanajan kagandengan di buruan warung Makmar teh aya anu keragot tarung. Parejat Galuh Parmadi hudang saterusna mah harita nyokot pedangna terus harita ngadeuketan ka anu keur tarung. Nyatana asup kana rohangan warungna Makmar. Mimiteuna mah Galuh Parmadi harita nogel heula noong ti jero warung. Sok bisi lain si emen anu keur tarung tapi pirasat teh mah seukeut lantaran anu tak keur tarung teh pasti we si emen. Ngan tarungna ting jeung saha? Anu pasti mah aya anu keragot tarung nyatana si emen jeung hiji tangtungan aki-aki. Galuh Parmadi harita keluar ti jero warung langsung harita ngabedega. Si Karman nempoy aya jalma nu datang ka dinya buru-buru harita masang kuda-kuda teu asa-asa pikeun si Karman mah lantaran saha jalma nu kaluar teh warung mah ngrupakeun ancaman pikeun dirina. Seak curilat harita si Karman langsung nerajang sukuna harita ngablesur kana dadana Galuh Parmadi. Galuh Parmadi harita buru-buru ngapendung ku pedangna hiu kedudas. Si Karman harita nyerang di leungeun katuhuna siet hiu
harita dek ngagedor kana carehamna Galuh Parmadi. Jeung Galuh Parmadi harita loncat ngajauhan ti deketan warung. Loncatna kana lega sangkana luasa tarungna. Ayeuna mah nu tarung teh jadi dua pasang, si Emen tarung jeung Aki Uwag sedengkeun Galuh Parmadi jeung si Karman. Galuh Parmadi dina waktu harita langsung ningkatkeun deui gedorna nyatana satengah tina kakuatanana jeung ningkatkeun kacepatan gerakanana lantaran si Karman teh lain jalma jore-jore mangrupakeun jalma jahat anu banda jurus ajir warontek teh. Sok Nyai, serang Akang Nyai. Manyangan sakitu. Cenah mah cenah. Boga jurus anu hade, sok buru maju Nyai. Galuh Parmadi harita teu cemarita, panehanana langsung ngarengkenek ngagunakeun jurusna. Cileng harita loncat. Galuh Parmadi teu asa-asa harita nyabatkeun pedangna kana sirahna si Karman. Dina waktu harita si Karman henteu cicing lantaran lamun cicing teh manggeus pasti we dirina adu bakal paragat nyawana. Lamun geus paragat nyawa sok bisi we teu hudang deui alias paragat nyawa pikeun salilana. Buru-buru si Karman harita ngagiwar ke belakang kencang keplos eta pedang teh teu keuna ampir-ampiran eta pedang teh nepi kana taneuh pakatingku tarikna eta pedang. Sabuk Galuh Parmadi harita ngadikeun eta pedang kana badan si Karman. Cileng si Karman harita loncat ngajauhan. Keplos eta pedang teh teu keuna. Sedangkan si Emen jeung Aki Uwag terus-terusan harita teh silih gempur silih serang. Duanana memang pada hebat, pada ngagunakeun elmuna dina tataran tingkat anu pinunjul. Sawokiu kerudas. Si Emen harita namporolong kerang kosong dina iga burungna Aki Uwag. Buru-buru we harita teh dicobaan dijejek ku si Emen. Hiu cobrot, dalik deg. Goblok si Emen. Alah, cileng si Emen harita loncat. Sukuna harita ngablesur kana beungeutna Aki Uwag. Aki Uwag buru-buru harita ngarendekeun badana. Kaplos harita serangan si Emen teu keuna. Si Emen harita ngablesur ka tukangan Aki Uwag. Aki Uwag buru-buru harita malikeun badana. Seak dewe narajang. Si Emen oge harita buru-buru malikeun badana. Bantrokan demi bantrokan harita apa adu deui geus teu disingkahan di bae. Hiu kedukdas. Jarik jeg. Dua cirim harita ngacarik jeg di bae mundur ka tukang dua lengkah. Dangan sakitu ilmu teh Aki Uwag. Gunakeun atuh jurus anu pinunjul nu panghadena. Manya ngan sakieu wae teh. Gadeg sia. Aing cara bahasa heula goblok. Ilmu dewek masih kena loba sia. Masih kena loba modong sombong si Emen. Ya. Seak deui bae Aki Uwag narajang. Si Emen tak bosan-bosan harita ngapendung deui jeung ngabendung di bae. Lantaran pilihan pikeun si Emen iwati ngapendung jeung ngabendung. Dari gedorna Aki Uwag memang luar biasa hebat, tapi masih kena kabendung ku si Emen. Hiu kedukdas. Dina waktu harita si Emen ngolepat ningkatkeun daya kecepatan nana ngolepat harita kagigireun kenca Aki Uwag. Aki Uwag harita kaget lantaran kecepatan gerakan si Emen lebih punjul tipatan dirina. Hantaman demi hantaman harita keuna pisan kana pipi na Aki Uwag. Hiu jopet. Dalik deg. Aki Uwag harita ngadalik deg saterusna mah harita mancukeun di tangtunganana. Karasa pipina teh panas jeung karasa ditiis lantaran dipindona kulengan kanca katuhuna si Emen. Sok maju dia tuh Aki Uwag. Nah deh. Dan sakia geuningan jurus age dah. Rame. Suka tuh gunakeun jurus rawarontek pihak mana tuh rawarontek. Tong sombong sa setan. Ai jero bahasa Indonesia. Jaro bahasa Indonesia. Aki Uwag harita ngangkatkeun dua leungeunna ka luhur. Aki Uwag ningkatkeun daya kendor jeung jurusna harita. Si Emen ngarti jeung surti. Aki Uwag harita ngagunakeun elmuna. Ilmu anu memang can kanyahoan ku si Emen naon eta ilmu teh. Sidengkeun jalma-jalma di eta pilemburan nyatana di lembur asiri ngadenge aya nu ribut-ribut teh harita aya jalma anu ngulampereng keluar penasaran jiganana teh. Tapi intipna teh atawa ningalina teh ti kaanggangan sok bisi we
Maranehanana teh kabarerang. Jalma-jalma harita nyarumput dina balik tatangkalan jeung di deket kekemangan. Rempot we panasaran jikeuna teh ka jalma anu kerago tarung. Sedangkan Galuh Parmadi jeung si Karman oge sarua harita rago tarungna teh. Mun teh mah bantro kakuatan harita duanana memang imbang. Acarik jeung teh mundur 2 lengkah duanana. Si Karman oge 2 lengkah, Galuh Parmadi oge harita mundur teh 2 lengkah. Ngan aya leuwihna pikeun Galuh Parmadi lantaran dirina mah nyata ngagunakeun pedangna. Si Karman mungeun bantrok jeung leungeunna ari ngagunakeun pedang mah. Tapi lamun ngagunakeun leungeun kencaana Galuh Parmadi, kakara si Karman harita ngapendung ku leungeun kenca atawa katuhuna. Galuh Parmadi harita ngagunakeun pedangna teu asa-asa eta pedang teh harita dibabetkeun tina jarak anu anggang. Siap eta pedang teh ngablesur kana dadana si Karman dina kacepatan gerakan anu kacida gancangna. Si Karman dina waktu harita rada meureudeuy oge lantaran kaget. Daya kecepatanana Galuh Parmadi teh luar biasa eta pedang meneket ka ngablesat kana dadana. Ngan untung we si Karman harita buru-buru ngalabuhkeun badan kana taneuh gedebut harita gorentel. Siap eta pedang teh ngablesur harita ngaliwatan kana badana anu kerenang karak tungkang dina taneuh. Siap. Eta pedang teh dikendalikeun ku Galuh Parmadi tina jarak anu anggang. Eta pedang teh balik deui. Congo atawa seseukeut eta pedang teh malik ku sorangan dikendalikeun harita ku Galuh Parmadi. Siap belesat. Eta pedang teh ngablusur deui wae. Ngalah harita kana anggota badan si Karman anu keur ngagoler. Buru-buru si Karman harita hudang. Siap. Julung si Karman harita luncat luhur pisan. Eta pedang teh harita ngaplos lantaran si Karman kaburu luncat ka luhur. Cerig. Si Karman harita pancu nangtung sedengkeun Galuh Parmadi harita buru-buru newak eta pedang. Siap gap. Curilat. Galuh Parmadi harita ngacurilat. Siap hiuk. Eta pedang harita dikopak-kapi kana badan si Karman. Pogo we si Karman harita jadi kawalahan. Manehanana harita gulak-gilek ngikan kana panerah jangna Galuh Parmadi. Siap hiuk. Siap hiuk. Keblas. Galuh kali serangan Galuh Parmadi harita ngaplos teu kena kana sasaran. Tapi Galuh Parmadi henteu bosenan langsung we terusan harita narajang. Nya kulantaran si Karman teh fokus kena pedangna Galuh Parmadi sieun dibuntungkeun leungeun jeung beheungna. Aya longkrang kosong harita kana dadana si Karman harita. 2 kali jejekan harita suku katuhuna Galuh Parmadi nyayang dina dadana si Karman. Hiuk jabet, hiuk jedak. Ngalayang gedebut. Buru-buru harita si Karman mancukeun tangtunganana. Galuh Parmadi harita pancuh nangtung bari jeung neuteub ka si Karman. Si Karman harita ngos-ngosan napasna, buru-buru manehanana ngatur kana napasna. Sedangkan si Emen anu keur tarung jeung Aki Uwag harita manehanana siap sadia lantaran Aki Uwag jiga-jiga nanti dek ngagunakeun jurus jarak jauhna. Dadah serangan dewek ben. Sia mondong sombong. Sia bakal paragat nyawa ku dewek. Iya. Aki Uwag harita ngadorongkeun 2 leungeunna kana badan si Emen. Si Emen dina waktu harita ngagunakeun jurus perisai saktina eta mah da geus otomatis lamun teu mah aya panerajang lawan eta jurus teh ujug-ujug ngagunakeun dirina sorangan. Tapi syok sanajan kitu si Emen harita buru-buru ngagunakeun jurus gledeg sakti. Ucara kitu dek diaduan jurusna Aki Uwag. Seak harita aya daya kekuatan anu dek nembrag kana badan si Emen. Karasaku si Emen oge harita. Buru-buru harita 2 leungeun si Emen tadi silangkeun. Sauk hiuk ciruger harita. Batrokan 2 kekuatan harita menikeun kangge calger kadenge ka jomantara kadenge ku sakabeh jalma anu keur nyaksiana di tempat penyumputanna masing-masing. Aki Uwag harita terus-terusan harita ngadorongkeun 2 leungeunna ka hareup. Sauk hiuk wush ciruger. Sauk hiuk wush ciruger. Kitu jeung kitu we. Tapi badan si Emen harita tagen teu mundur sasiku, teu mundur saeutik-eutik acan, teu ngageser saeutik-eutik acan. Estu 2 suku si Emen teh harita nempel kana taneuh.
Dina kayaan gitu si Emen mikir kudu kumaha carana ngelehkeun Aki Uwag. Sok sanajan Aki Uwag teh mun sakali paeh teh bakal hudang deui lantaran ngagunakeun jurus rawarontekna. Sedangkeun dirina harita teu boga pedang, lantaran anu boga pedang mah nyatana Galuh Parmadi. Si Emen harita mikir kudu kumaha cara ngelehkeun Aki Uwag. Manehanana harita niat dek ngagunakeun daya kecepatanana dina tingkat anu sapenuhna. Lantaran ku cara kitu si Emen teh bakal pindah tempat lantaran kecepatan gerakanana luar biasa hebat. Bisa bae geus aya di hareupeunana anu jarak nanti deket, bisa bae aya di gigireun kenca katuhuna atawa di tukang. Sawuk yuk wush cileger, sawuk yuk cileger. Eta mah sora menikeun kagak cileger. Si Emen terus-terusan harita ngapendung. Serangan anu saterusna sawuk yuk cileger oleh pap. Jirim si Emen harita ngolepat nyaho-nyaho harita geus aya di deketeun katuhuna Aki Uwag. Aki Uwag harita kaget di bae. Acan oke leungitna kakaget Aki Uwag harita beureup katuhuna si Emen ngagunakeun jurus geledeg sakti harita nangal pisan harita kana carehamna Aki Uwag. Hyuk ciopet. Barang jengkeuna na peureup si Emen harita kana carehamna Aki Uwag. Gorowok Aki Uwag harita ngagorowokan daruan. Saterusna badan harita ngakedabut kana taneuh. Tuwal. Paleang kedabut. Badan Aki Uwag harita mebut kana taneuh. Si Emen teu kesempatan harita cileung loncat. Hiuk jobet, jobet, jobet. Harita dadana Aki Uwag dipindo 2 kali. Saterusna mah harita banget Aki Uwag hoge harita dipindo 2 kali. Hiuk jobet, jobet. Sedangkan ngagunakeun terus geledeg sakti teh pikiraneun. Sabadana harita ditengel 4 kali ku si Emen. Aki Uwag harita ngarandapan pae heula. Kerjet, kerjet, kerjet. Karalak kelas Aki Uwag dina waktu harita paragat nyawana. Si Emen harita ngalieuk heula ka Galuh Parmadi anu masih kene tarung jeung si Karman. Si Emen teu bisa nyokot pedang Galuh Parmadi lantaran keur dipake narajangna, keur dipake narajang ka si Karman. Si Karman dina waktu harita memang geus kadese lantaran sieunneun ku pedang Galuh Parmadi. Tapi sok narajan kitu si Emen harita nyamperkeun kana deketeun badana Aki Uwag. Teu asa-asa harita leungeun katuhuna si Emen teh nyeklan kana sukuna Aki Uwag ngagunakeun jurus halilintar sakti harita. Cileger harita. Sukuna Aki Uwag harita hancur dina waktu harita. Dicekelan di harita leungeun kencana Aki Uwag. Cileger harita. Menikeun ka hancur paburisat. 2 sukuna hancur, 2 leungeunna oge harita hancur. Tapi terilah harita Aki Uwag kerejat-kerejat harita hudang. Aki Uwag harita kekereceman saterus nama harita Aki Uwag teh cemarita. Dewe gawe da bageus hudang deui si Emen. Kakara oge ngomong sakitu harita seak harita si Emen teu asa-asa nenggel bangetna Aki Uwag harita ngagunakeun jurus halilintar sakti. Strokiuk. Aki Uwag kaget harita buru-buru ngeserkeun sirahna. Cileger. Leungeun si Emen harita menepas kana taneuh menikeun ka mabas asup ke jero taneuh. Naon da Aki jiga nu bunga hudang deui. Mana leungeun? Tingali atuh mana leungeun? Suku ge mana? Da suku mana? Aki Uwag kaget lantaran 2 leungeunna geus hancur harita. 2 suku na geus hancur, 2 leungeunna oge geus hancur. Jaga badakeun sia leungeun dewek geben. Suku dewek digabadakeun goblok sia. Ya geus dihancurkeun atuh. Dik dikamanakeun deui sok adi ayeuna. Yang mendingan keneh teu boga leungeun teu boga suku lagi. Karnaon adi digunakeun kana jalan anu goreng malah. Geus we enak Aki teu paeh salilana nya. Dah hirup oge moal nguntungkeun keur goreng mah. Kecuali lamun Aki dek tobat dina waktu ayeuna ukuring dihampura. Dek tobat moal Ki, sok we teu pikiran. Urang teu hayang tobat teu aing suci najis kudu tobat goblok. Teu hayang aing hayang
Tobat meninggalnya modal, ayo meninggalnya modal, Ben. Nyangges hari itu cara namanya. Dek podaran guguring ya. Si Emen harita nyabak badana aki uwag harita. Maksudnya mah dek ngagiwar tapi dak kulantaran leungeun jeung suku geus eueuh hese pikeun naon pikeun ngahindar. Antuk nama harita ciloger. Badana aki uwag harita hancur paburisat dina waktu harita. Kesana teh nyatana sirah namanya hungkul. Sirahna aki uwag masih keneh bisa ngomong, masih keneh panonna oge gular-gilar. Asa-asa harita si Emen karawak sirahna aki uwag teh dicokot. Saterus nama harita dijungjungkeun ragadak ciloger. Sirahna aki uwag dina waktu harita hancur paburisat. Aki uwag dina waktu harita palastra nyawana. Si Karma dina waktu harita anu keur tarung jeung Galuh Parmadi kageteun oge lantaran aya sora ngaceleger jeung ngajeleger bae. Nu antuk nama harita si Karman jadi malaweung. Menangna Galuh Parmadi harita keuna pisan kana leungeun katuna si Karman. Syuk string gapluk harita. Leungeun si Karman harita buntung galeong si Karman jadi gegaleongan. Cerilat sok yuk. Pedangna Galuh Parmadi harita ngablesur kana dadana si Karman. Si Karman dina waktu harita hese pikeun nyingkahanana hese oge pikeun loncat. Antuk nama eta pedang teh tewak ku leungeun anu hiji deui. Sat. Tapi eta pedang teh terus nyabuk, terus maju harita kana dadana si Karman. Bras. Eta pedang teh keuna pisan kana dada si Karman lae. Rikat harita Galuh Parmadi nyabut eta pedang. Srat. Burial harita getih kaluar tina dadana si Karman. Barang jeung kitu harita kedabut. Si Karman harita mebeut kana taneuh. Kerjat. Raleklah si Karman dina waktu harita palastra nyawana. Kalau Parmadi teu bejan kasempatan anu hadi harita siap samprung. Leungeun anu hiji di harita ngacamprung, dua sukuna oge harita ngacamprung, sirahna oge harita ngacamprung. Si Emen dina waktu harita teu bejan kasempatan harita lantaran kudu buru-buru diancurkeun eta badana si Karman. Curilat sering. Si Emen harita geus aya di degeteun badan si Karman. Asa-asa harita ciloger. Sakabeh badan si Karman dihancurkeun ku si Emen dina waktu harita. Bubuk-bubuk leutikna harita ngarapung ka jemantara. Sawareh mah harita aya anu ragrag kahandap kana taneuh. Si Emen harita ngucapkeun syukur lantaran dua jalma jahat teh geus palastra geus eueuh di kieuna. Galuh Parmadi oge ngarasa bungah lantaran musuhna geus eueuh geus ancur diancurkeun ku si Emen. Si Emen dina waktu harita buru-buru harita teh diuk asup ka jero warung. Ciga-cigana nama si Emen teh hayang nyaho naha eta dua jalma nu geus ancur teh bakal hirup deui atawa paeh salilana. Lumatak si Emen harita nungguan we. Alah, akang lumayan capek oge nyai aduh. Urang tungguan we nyai. Nah eta jalma teh hirup keneh atau hirup deui atawa moal. Lamun teh mah hirup deui ya berarti urang kudu tarung deui ieu mah ya. Akang penasaran. Ari dua jalma nya teh si Barong jeung si Bir Mamah pana dihancurkeun di jero cai. Dari jalma dihancurkeun di luhureun taneuh hirup deui atawa moal. Tah ngeunaan eta mah urang teh can bisa mastikeun nyai. Sakenapa tuh akangnya abdi bade nyenak cai heula. Hawatos we akang. Urang tos tarung anu kacida nguras kana tanah ginanya. Nya mangga sok nyai pangnyanekeun cai aduh agang deui haus. Haus da lamun teu puasa mah teh agang ge hayang nginum ieu teh. Mah ngombe ge hayang nginum ieu aduh. Galuh Parmadi harita nyokot gelas saterus nama cirilik nyicikeun cai. Dirilah nyamperkeun ka si Emen harita langsung ngedibikeun. Regot si Emen harita nginum meuni keuning ka beak sagelas. Jika-jikana mah masih kene hauseun kene hayang kene nginumna. Sedangkan jalma-jalma anu ngintip teh tadi teh ngintip harita kawanin asup ka jero warung. Sing kolesed harita arasup dewe ka imahna masing-masing. Si Emen dina waktu harita henteu sare nungguan aki uwag hudang deui, nungguan si Karman hudang deui. Tapi teteh lah geuninganan. Aki uwag jeung si Karman teh hudang deui ditungguan kana 2 jam da oge teu hudang deui. Tah jeung nama nyai aki uwag jeung si Karman teh geus paragat nyawana meureunhan moal hudang deui cikeunana mah.
Pilih nyai bade sehari ini masuk lah nyai. Antara itu geus penting. Tunggu akang main dikti dia we carina. Isi teh mah hudang deui lah ngabahayakeun pikeun urang mah. Abdi memberi di dia we mah nyarangan akang, da abdi mempertosa sare kang tadi teh. Yen teu ayeuna teu tunduh. Nya eta mah kumaha nyai we lah nya. Waktu Naparatus Kom dangu berjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.